seketik maring parang seketik sangat Jumat iya Jumat cuma kape kah iya lain cuma kemarin itu jadi orang sering kalau sore-sore juga lama pilihna kita tak aja ya. tutupan daripada nganggur daripada orang jenuh cuci rumah lama-lama penyakit lain bisa benang ku corona tampangna eta corona orang mah sebenarnya mah tiba-tiba ke corona mah jadi ti corona gitu tak gitu jarang gitu lah orang mangi susu gede nama corona pil ampu ngambilah nanu nyempil ribu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji suci orang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Agung, ka Pangeran Umur Beng Alam, sholawat miwassalam mugi tetep ka makhluk nu pangagung-agungna nyaeta ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana oge ka para sahabatna teu kakantun ka urang sadayana anu miturut kana ajaran mantenna. Hadirin kaum muslimin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah, mangga urang sami-sami takwa ka Allah kalawan takwa anu sabener-benerna. Sim kuring gaduh bahasan nyata sakedik bade masihan pepeling terutama Kajang Daspan. Kajang Daspan ya pokoknya Kajang Daspan. Sim kuring boga ilmu sautik pondok nah tapi gede. Kira-kira ieu nu hadirna aya ibu-ibuna teh aya. Aya. Upami aya ibu-ibu nama berarti ibu-ibu bakal kasindiran sebab ieu ilmu sim kuring pondok tapi gede. Samalah se-Indonesia kabeh make ka ilmu sim kuring anu pondok gede. Tah kira-kira lamun di ucapkeun yuk pondok gede moal ngarewa kira-kirana ngewa moal sebab ieu kabeh tiap makhluk Allah anu kasebut taat kana ajaran Allah kabehanana ngabutuhkeun pondok tapi gede naon kade ibu ulah salah nya lain gede etanana tapi gede mangpaatna kajen dijelaskeun pondok tapi gede dengekeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Cuman sakitu pondok tapi gede naonna gede manfaatna. Tiap naik mobil kudu maca bismillah. Rek dahar maca bismillah. Segala mangkat ka mana wae kudu maca bismillah. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disimpurin karena simpurin tadi ke ilmuna pondok tapi gede teh lain gede etana gede manfaatna para hadirin. Nah ini dilanjut kita lain baik warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Johari, Bapak Ustadz Johari yang sudah memberikan tausiahnya pondok gede. Pondok tapi Sanes Jati Bening. alhamdulillah orang sadayana ayana ngarti kanu bahasa kanu peribahasa yang diceritakan oleh Bapak Ustadz Al-Mukhtarom Ustadz Johari, nyata tentang masalah manfaat dari pondok tapi Gede. Gede naon apa Ustad? gede manfaatna, gede barokahna, lan gede naona Khasiatna. khasiatna. Urang bade nambian saetik tentang masalah pondok yang gede, pondok tapi gede. Nyata emang bener lurus bahwa kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi utawis kabehane puji iku lillahi kadya Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha rahman, Ar-Rahimi tur kang welas asih. Jadi eta teh kalimah bismillah teh bahwa bener-bener urang sadayana kudu inget ka Gusti Allah, lamun Gusti Allah mah maha rahman dan rahim. Lamun tes diucapkan maha rahman jeung rahim berarti Gusti Allah teh tak aya nu namina bahasa-bahasa murka kepada makhlukna. Bahasa murka mah eta teh bahasa-bahasa kasar. Jadi intina dari bismillah eta teh tentang mahabbatullah, tentang bermahabbah, mencintai, saling mencintai, diajarkan tinimitina ge ti awal nagen terus diajarkan tentang masalah saling mencintai. Jadi emang eta teh kalimah bismillahirrahmanirrahim eta teh leres pisan. Pondok tapi gede, gede naona manfaatna, khasiatna, barokahna. Setiap naon wae eta teh disunahkeun, lain wajibnya para hadirin. Eta teh disunahkeun ngaos Bismillah. bismillah. Jadi dinu masalah ngaos bismillah eta teh malaikat teh dinu urang bade dahalna insyaallah dahalna jadi berkah, jadi obat, jadi manfaat, untuk jadi penyakit. Dinu masalah usahana urang supaya usahana sing berkah, rezekina diberkahkan, dilancarkan urusanana karena bismillah. Dinu keluarganya orang teh bade naon aja kudu maca bismillah. Terus dinu bismillah eta teh lamun misalkan orang diterapkan kana masalah kehidupan sehari-hari, insyaallah kalimah eta memang pondok tapi gede manfaatna, barokahna. Lamun diukur jeung keadaan dunia jeung isi akhirat luwih berat
luwih manfaatna sampai akhir.